nyaritakeun tentang pengobatan jasad melalui sholat. Nu kadua pengobatan jantung melalui sholat. Terakhir adalah pengobatan anti seuneun neraka. Masya Allah. Ieu mah lamun teu kabita ieu mah bloon. Ieu mah anti seuneun neraka. Anti seuneun neraka. Naon eta obatna? Ialah obatna sholat 5 waktu. Cek Kangjeng Nabi lamun urang mandi sapoe sapeuting 5 kali nanya ka sahabat bersih apa henteu? Bersih. Wa kadzalika as-shalawatul khams. Kitu kene salat anu 5 yamhullahu bihinnal khotoya, bakal ngaleungitkeun kasalahan-kasalahan urang. Lamun geus leungit kasalahan ketika urang paeh ka surga. Lamun salah ge malaikat salah ya disna mah kuduna ka surga iprak di kana neraka tiis di neraka. Masya Allah, obat ieu mujarab jasa mujarab. Mentak cek Kangjeng Nabi as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Bahasa Kangjeng Nabi nur eta adalah cahaya jang awak, cahaya jang kolbu, cahaya jang jantung, cahaya jaga di kuburan, cahaya jaga di mahsyar, cahaya jaga di surga. Masya Allah, ieu salat. Mentak panitia nyin aqimus shalah hakimna dirinya teh. Dirikan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjaga daripada fahsya dan munkar. Kejahatan dan kemunkaran dapat terjaga oleh polisi. Salat ya Allah ya Rabbi.